Inilah urang teh pandek ieu dek pindah isukan teh. Urang ada ngiceun imah nu anyar harita menang meuli ti Hongkong teh kan. Meuli leutik-leutik oge. Urang rek ajak ieu Gusti. Dodo hayu milah. Teu jauh ieu da di dieu tah deket. Pipir gang ieu. Ibi, aduh. Mumpuna hatur nuhun aya batur di dieu. Iya, Ibi. Ibi di dieu jaga aya batur. Ibi sami-sami ijah ge di dieu. Nyesel. Adek nyesel, Ibi eta meuni seur kieu seseuheun tingali meuni. Ujang. Yo ieu teh incu, Gusti bener nyut kieu incu. Oh, mila tuh eta tong dibabas-babaskeun kabeh teu mahi maneh mah ini pemaksaan banget. Ya, tidak naon atuh daripada ieu teh karendem. Nyeri, aya dipaksakeun gitu teh milah maneh masuk teu ieu. Emangna naon nyeri di. Itu bagi baju. Sore-sore kieu nongkrong di sawah teh ja. Indah pinggir wahangannya milahnya Gusti. Ira-ira mah urang nyairi milah tinggali meuni loba banget itu lauk tinggali. Meuni ieu banget ya. Sing kucupak. Milah. Urang teh pandek ieu dek pindah isukan teh. Urang ada ngiceun imah nu anyar harita menang meuli ti Hongkong teh kan. Meuli leutik-leutik oge. Ki urang rek ajak si Dodo. Eta digigireun urang aya imah urang kene masih maksudna kosong. Daripada maneh teh enakeun maneh hiji wae jeung lanceuk maneh mending eta we di urang edek kontrak edek bingung kumaha ke di urang. Ayeuna teh rada kumaha nya ka urang teh meureunna da. Urang calaki dibalikeun gitu balik ka dieu nya dising di. Ya heueuh lah teu ngeunaheun mending geus milu urang we di ditu di aya sakamar deui. Eta ijah teh urang sekalian membantu jeung maneh gitu. Daripada maneh milu teh enakeun mending misah we jeung urang tuh ka ditu pagigir-gigir. Pisan teh ayeuna teh sampat ditinggalkeun ku Aucup teh kaos. Ieu nya jiga nu trauma teh nya. Kaos kitu wae. Paur daripada maneh dicekek ke sares ya mending maneh pindah di deket urang. Yang satu kayak orang ngilunya. Isukan ya. Oke, urang ieu. Kan kayak orang bisi kaberangan. Jam barahannya? Pokoknya isu kucu mah jam 8-an lah. Jam 8-an we lah sekitar jam 8-an lah. Kayak orang ngilu. Si Dodong ngilu meureun pindah. Ngilu. Menyasa ieu pisannya Mila. Di lembur teh kesel-kesel ke sawah gareunaheun nya. Meni asa hayang nyesepkeun itu si amang-amang itu tuh. Bisa kalau disecebkeun wae, nyesepkeun wae. Atuh da meni naon itu keur maralakan naon sih meni rariweuh. Mending batu-batu aya pagawean pelakan ada urang naon coba melakukan terjadi. Nya melak pelakan gitu jadi. Di dieu Gusti. Dodo hayu milah. Teu jauh ieu da di dieu tah deket. Pipir gang ieu. Bener teh ijah ieu mana gang? Bener, iya ka dia halu gerak. Iya, maneh mah meuni sok teu percaya meuni mewah banget imah urang. Ayo Dodo. Dodo tuh maneh cocokan maneh aya milah hayu ka dieu. Jalo Dodo. Iya, imahna. Assalamualaikum. Iya imah urang nu anyar tuh nang meuli ladang ti Hongkong teh ka dieu arasup. Teh kabeli oge imah. Gusti alhamdulillah nepi oge Dodo. Nah, ijah tuh aya geus aya lemari. Atuh nang kamari teh bahasa urang ngawesel teh pan dibelikeun eta. Hah? Yang ke di dieu jeung eteh mun teh ke maneh mah di handap ngampar tuh tinggal eteh meuli langsung tinggal di gadenya. Pergi ngadodo. Ke bahasa modek lebaran nya urang ngadodo. Tak eris bangge teh tadi pasangkeun di dieu Dodo. Ya open. Diuk atuh milah maneh diuk. Eta kumaha ke imah nu saker maneh candi ieu ke atuh nya geus beres ya urang tepo nya. Urang ge tah di ditu. Aya digigir eta nu eteh aya sabulahna. Kosong milan teh di ieu Santi.
Henteu ada teu parugu teh cantik kaos kitu wae soalna. Heuh teuing eta meureun pada ditinggalkeun ku Ausup, meureun jadi kaos kitu wae. Cuman sih rada Heuh kaos kitu jadi kadang-kadang ambek-ambekan sorangan, cerik sorangan, urang teh disieun teh ka bawah. Iya sugan Kan ka dieu ngilu jeung Ijah pindahan gitu. ya urang di dieu imah urang meni mewah banget meni bakal betah di dieu milat ya aduh ieu masih dodo lamari ieu teh kuncina di mana sih poho deui teh heueuh nya yang satu ieu orang beberes heula Orang beberes heula. atuh hayu orang tepuh heula eta nu imah saker maneh milah Mana sih di mana? Gusti teu ieu meni Barala kene. tadi ukeula atuh milah malah bisi capek mah di ukeula Mana sih ieu lain sih? Ya. Iya milah. Jadi alhamdulillah urang teh milah tempat sorangan gitunya. Urang teh hokong. Da. Ka dieu geura. Eta keur ngobrol jeung Teh Mila. Teh Mila di mana teh? Iya. Oh di dia. Meuni mewahnya anu saker Teh Mila mah nya Iya ampun. karunya daranda dodo. Berarti deket bro jeung katanya. Nya unggal pae angtrok. Kade maneh entong ieu, entong sok ateul nya. Tapi da moal di tembok ieu sih jadi moal bisa tembus, bisi keur sare maneh moncor eta dinu bilik. Ayo da anu saker maneh mah make tembok. Alhamdulillah tuh geureunnan moal aya nu ngaganggu ieu lah. Ke bisi si dodo moncor eta kanu bilik eta ke ka kamar maneh. Moncor gitu. Ya bisi na we da. Boga baturan teh baturan. Ih loba tetangga eta dihareup loba. Pan aya teh ongko di dieu. Alhamdulillah mun saking Itu nya kasal nya teh nya. Lagasi deket. Dodo ke jeung eteh alhamdulillah eteh teh saking menang kupat kempit eteh teh urang di Hongkong teh. Alhamdulillah sakieu ge kabeuli. Eteh mah di Hongkong ge ngabelaan kadaharan beunyeun ngabelaan hayang meuli imah ieu teh da. Di kitu Hongkong aya beunyeun. Ya di desa aya desa di ditu ge sarua. Sarua aya juga di dieu. Ada segan teh di dieu doang. Mun segi alhamdulillah mun mewah banget. Nya geus atuh milah eta maneh can geura disapuan atuh. Oke, kuncina pohon eteh neundeuna di mana tadi teh? Ya iya. Milah, eta manis beres can beberes di jero? Tos, nya tos yeuh urang ulin ka ditu milah yuk. Mun asa harat ieu ngalal kebayang yang kieu nya milah. Yang kabali-balatnya kan itu mah Eta orang masak. eta sore ieu urang mundur naon atuh urang saker ieu. Naon kek aya kangkung sugan di dieu nya. Heeh nya. Erek ulun kamarana teh. Iki lo mal odo. Kilo atuh teh. Eta ningali eteh buk dodo juga loba kutuan do. Mana? Emang loba kutuna. Oh nyangke meuli obat atuh nya. Lagi di siaran wae. Ya Allah. Kan teteh di gebugan. Entah aya mah ada karunya eteh da maneh teh bisi burung di gebugan wae ku teh. Ngajual naon ngajual barang tuh da maneh sagala ngajual barang. Pas di pila teh ge dicarekanna di siaran tuh teh. Oh gede titipkeun ka urang kuncina. Nah, saya dicepengan ya. Ayo amung ka ditu tuh yuk. Ayo atuh. Di ka sawah. Jenuh soalnya kamari-kamari di ditu wae. Terus mah dicarekan wae ku emak. Nyata cantik kaos gitu orang jadi stres. Sebenarnya ngalianana malah urang stres. Meni loba jelema stresnya geus mah adi urang stres. Ya Allah. Adi di mana kan dijina si Dodo pirang teuing stres. Bisa anti stres ya Allah Gusti tinggal ditinggalkeun si Ucup teh jadi kumaha meureun ya. Ayo kita tuh orang tadi tuh yuk. Kasawah ulin yuk tadi tuh teh. Ayo atuh. Ayo. Nongkrong. Mau naon? Ayo. Ya, Dok. Teh zaman nyusul meureun nya. Heeh. Gusti kamarana eta budak teh geus marakat teh heula sugan. Aduh. Asa bayang yang kieu asa hayang ngala undeureun eta. Ngala sayureun keur ke dahar sore. Geus mararangkat geuning budak teh. Ih Dodo mani waas kieu ieu tempat pemandanganna heeh. Karakan ka dieu. Angeunna mani kentong kieu. Gusti kamarana baru udah teh bahasa dipila di siaran. Ayo. Eta mangga teh heula teh malah pas siar-siar. Ke mana katinggal enteng geura eta di luhur Dodo. Iya. Ijah, ieu geuning aya futuan kan. Memang heueuh loba Mila. Ayeuna rek ka mana teh? Itu orang ngundur eta di ditu tuh. Ngundur naon deui jeung sayureun. Hah? Ameng we ka ditu. Hayang ngundur eta keur ketubisin ke sore, dahar saker dahar ke sore, uyah mah geus aya. Sayureunna kan eueuh heeh. Nang ka ditu ka kebon cegan di dieu. Ih pamandanganna ijah mani alus nya mani wararaas di dieu mah nya. Kebon brokoli.
Ya Allah. Beruntung banget di dia boga imah aja. Gimana rek di tuh hayu? Ayo tuh. Bisa kabur sore manten. Heeh, hayu. Tinggal meuli. Tuh aya. Olah raas kieu nya Dodo. Ya Allah ijah mani. Ini tari isnya. Ya Allah. Gusti ting. Aduh. Dodo ngalah ceri ya. Ayo. Ngecok kata Dodo. Iya angin Dodo. Eta mah meuli sayang adaweung meuni warara raas kieu Dodo. Kunaon atuh jah sebenarnya ieu teh tadi Heeh. Nya teu kunaon sih Mila lebar we urang meuli ieu mah teu diicingan. tapi ijah benernya ya. Gusti Di meuni dia atuh tong dituangkeun eteh. Ih ngebak. Dodo bisa ngojek gitu, da eta mah teu bisa ambung kieu. betah teh Dodo di dieu. Kareunahan nya. Aduh, baturan Dodo teh. Oke aya Dodo. Lagi aya babaturan anu ngebak meureunna. Heeh. Jadi loba babaturan mah da. Soalnya belah ditu gede aya SD sekolahan tuh. Sekolah. Yang ke teh mun aya di sesa make sekolah Dodonya asup ka PAUD we heula nya. Heeh. PAUD sekolah anu barudak leutik teh geuning. Diajar naon dari PAUD. Asan teh urang mah kama terbatas baheula mah cenah eueuh PAUD. Di PAUD teh jadi belajaran nyen kandang hayam. Ayam. Emang gitu aja. Ya heeh. Anu itu kandang ayam arek ternak gitu, ternak. Nya ngarah bisa engke ngarah. Bisa ieu, bisa non teh ternak ka ditu ka hareupna teh. Da ayeuna mah naon atuh da imah deukeut sawah kieu mah mun lain ternak mah da heuh. Nah kan bisa meureunna Penghasilan teh naon atuh da. Nya eta bisa kan ijah nepi ka Hongkong. Cuman si Dodo mah ka Hongkong teh lain jadi pembantu. Ayeuna teh tos dipake meuli imah nya ayeuna mah paling ke urang-urang kukuli we nya Dodo di ditu jeung eteh. Geus penting mah pokona aya rezeki keur urang keur bisa keur makan gitu nya. Heeh aya ge jaker dahar meuli uyah Dodo jaker meuli beas. Mah di ditu sorangan teh bae nya. Heeh kan da loba baturna mah di ditu. Teh santai gitu dage orang asa sieun teh dage unggal puting gogorowokan sorangan. Eta teh sok kumat depresi meureun. Heeh, makana teh nyaho eta naon apresiasi meureunnan kan. Halo Gusti. Oh gara-gara tinggalkeun Oh, depresi ya, depresi. gara-gara tinggalkeun si Ucup teh. Naon sih ngaranna tadi? Naon sih jah? DRPLC, DRPep. Dewi Persik. Heeh, DRPLC mah atuh gelut. Oh, nyaho teh nepa gelut-gelut dari Persik mah. Iya, sehari ini mah nya nongkrong pinggir wahangan ieu. Nya teu naon atuh ieu tempat lagi mani indah ieu Alabatan. Gusti urang Banting. sapopoe ayeuna geus teu ngurusan buuk teu ka salon-salon acan tinggali meuni jegeng ge Alabatan buntu. Duduk bajunya nyiu. Eta ija. Alabatan bulu ham jago ieu meuni jegeng. Geus tara ka ditu ayeuna ka Ayeuna mah ka salon biasana mah sajam sakali ka salon teh ija teh. ka salon gini ka salon lain ka bengkel cenah ka bengkel. Ah ka bengkel wae mah da geus teu hangit anu handap mah ieu mah ka salon ngurusan buuk. Heeh atuh. Biasana mah sajam sakali ka salon, heeh. Ayeuna mah geus tara Orang bareng atuh ka ditu nya. Di dieu salonna deket teh. rada jauh di dieu mah da ngaranna ge di Palemburan. Atuh ija. Urang ngadaweung wae jadi tunduh teh sia Mila. Heeh. Oh, Dodo eta baju nu kalalotor kamari meuli sakarung eta can dikumbahan. Atuh urang. Ieu mumpung herang hayu urang kumbahan aja. Mila bantuan atuh mana kieu. Hayu. Baju mana kalalotor cenah hayu urang nyese aja hayu. Duh Gusti teh bisa hudang gitu. Duh Gusti mah nya maneh geus jiga nini bisa udang-udang acan. Ayo. Ayo lah batu baju nanti mana? Oh, sakarung baju kalalotor. Ayo mumpung herang ragasina. Di ditu teh diragasi itu tuh yuk. Ayo. Bukan apa soalnya tempatnya di dia. Tapi mending ngenahin dia caina harerang. Meuni ieu nya nanti tapi cedeum kieu kumaha sih dik. Moe kena di mana ieu? Tadi di tuh. Masnya mana tuh? Ieu tiris. Ih mending herang kieu cai. Heeh. Isieun asin dipacok eta. Teu man heula atuh meureun. Baru pacok.
sabun. Itu mah lu gunting na. Ah iya, Nah, iya tuh sabun heula. sabun heula. Sabunan heula cenah. Sabunan heula di caian. Aduk-aduk. Empus. Si eta ieu. Kasih ke mancan Dodo. Terus itu teh. Ieu baseun. Kayak orang cayan heula dong. Heula di keuman heula ka dieu. Lu bawa banget susun teh. Tah. Susun emang. Ini kan mah. Nu mata. Nya ngebak atuh. Si Ujang mah yang ngebak. Ajeuna urang mah. Ulang ke bisi hareeng. Di Dodo baturna tuh. Tuh, loba batur tuh Dodo di dieu mah mana. Kayak baturna. Heeh. Gitu, wadahnya kenapa nggak bersih? Itu dikul ieu kan teh, itu digilus-gilus kieu. Engke hiji-hiji. Kotor ieu teh. Lucu atuh. Tapi lain labubu ieu. Yang labu. Hello Kitty. Dodo ge yang labu. Ada teh mah awewe ari labubu awewe lalaki sih. Ah nya bencongnya bisa lah Bu. Oh pan kena ayeuna nukur pilar barudak yang eta labubu sagala. Beli segala naon lah bubunya. Ampun dah. Itu kan emak-emak bisa ngirukan gitu ya. Orang dah yang labubu. Oh iya. Beres ah. Beres untuk ari si Dodo ka mana geus balik heula. Geus mangkat manehna mangkat heula. Iya, angkat aja. Sayu. Bisa tuh mawan atau berat tuh. Keduaan we atunya. Diangkat. Mana jibrung. Aduh, Gusti, meni pegel kieu ieu euy. Pienakeun ada di dieu teh. Di bawah duaan. Kuat teu. Bisa yuk keduaan. Diangkat duaan we. Gusti berat geuning. Ayo. Ayo. Aduh, Gusti teh. Aduh, ampun meni berat. Ibu, ayo nuhun ya bunya. Ya aduh. Duh, jah mani berat ieu ieu aduh. Berapa tahun ieu penyusuhan jah. Berapa tahun teh nyusuh. Ayo ieu dijemurna di mana ieu? Ieu we da bisi hujan. Geus poek ieu. Ibi, aduh. Muhunna hatur nuhun aya batur di dieu. Iya, Ibi. Ibi di dieu jadi aya batur. Ibi sami-sami ijage di dieu. Ya nuju nyesel. Adek nyelse, Ibi eta meuni seur kieu seseuheun tingali meuni. Pisan. Ujang, yo ieu teh incu, Gusti bener nyut kieu incu Ibi. Ya Allah meuni kararasepnya Ibi, ampun. Alhamdulillah karasa. Gusti, alhamdulillahnya Ibinya. Syukurnya Nya Ibi, heeh. Pasti betah ada ngaran-ngaran di imah sorangan pasti betah wae nya Ibinya. Ada kabun rek aliknya nya. Heeh, hayu Bi urang bari ieu. Ya Bi. Ngisi dulu Bi. Ya nyese deui Bi. Ieu meuni loba banget seuseun ijadah meuni. Ibi meuni loba banget ya can beres-beres. Ampun aing mah da. Di Hongkong penyisihan. Mana jadi rada teh kieu. Seseuheun loba meuni parusing da. Oh Gusti. Aya si A keur modal. Ih, mah meuni sok kitu. Ih, tadi calana eta ke heula ah. Tuh kan si A. Telepon lo ah. Ih sabun aja tuh ya. Ih meni loba teuing ya, seuseun. Gus. Aduh Gusti, ting geus bekah ge kumaha can beres. Iya. Can anggeus Gusti bantuan atuh Iya anjeun.
Ih panjang meureun ah. Bagaimana lah China tuh? Ih eta pan aya oray-orayan kitu mah biasana sok panjang. Mana sabun aja. Aray karas. Power aya oray-orayan kita teh bisi katotog. Ini si Jige mahnya tuh. Oh mila tuh eta tong dibabas-babaskeun kabeh teh mahi maneh mah nih pamaksaan banget. Ya, tidak naon atuh daripada ieu teu karendem. Nyeri aya dipaksakeun gitu teh mila maneh mah sok teu ieu. Emangnya naon nyeri di. Ketimbang di baju ieu mah. Gusti nasib jadi randa teh kieu nya milahnya. Ampun teh. Lalaki ge nu daekeun nya. Allah tuh baju ieu baseuh. Heeh. Iya. Heeh maneh nu randa mah milah da urang mah parawan keneh. Parawan geus eusian geuningan Da urang mah asli mah parawan keneh. Tibang karak 7 urang nu ngasaan urang mah milah. Nya eta mah ya lain ge parawan atuh. Heeh. Oh milah itu si kucupak naon sih milah? Oh, eta. Mana? Tah geus kadiekeun heula ake dikupiakan deui. Heeh. Ke di eta nu nang ngecekna. Atuh gula aja mata tuh. Di mata. Adi mata. Gusti nasib kieu nya. Tapi geunahna aya di lemur teh milahnya kieu nya. Nya seukeut geunaheun milahnya. Nempo pemandangan heeh di dieu mah nya meuni indah pemandanganna gitu. Heeh. Jeung pemandangan aya lalaki. Nah, si jah mana? Tuh, tinggali loba lalaki bari kararasep Gusti milah. Ya aya aorai itu. Tuh aya aorai jeung teh panjang milahnya aorai teh nya. Panjang naonna ih? Ini sok ngomong ari panjang. Kabayang aku ngadenge ngaran lagi meuni waas ijama. Apa pada sarua jeung eta na gitu nya ijanya. Aduh. Pegel geuning ija. Ya tagih dikupiakeun apa? Nah si A. Oh iya. Eta orang 50. Oh itu si A talent sih. Meni gagodan we ija bawa randanya. Meni 20. 15 we meni si Ama.